Di Radio Bandung 100% musik Indonesia, listeners. Sebentar lagi kita akan masuk ke klinik bahasa. Setelah 2 minggu absen ya. Betul, tapi sebelumnya Elmi mau ngingetin buat teman-teman khususnya jamaah Urbania yang ada di sini untuk tetap menjaga kondisi ya. Dan coba ingat-ingat, ada nggak sih kebiasaan buat jaga kondisi yang nggak pernah berubah dari dulu sampai sekarang? Ada pasti. Pasti ya tuh. Kalau Elmi mah selalu minum sekalian susu steril Bear Brand. Setiap pulang beraktivitas, capek, naon, udah jadi kebiasaan ini mah dari zaman ibu saya dulu selalu nyuruh minum susu steril Bear Brand. Nah, listeners, walaupun sekarang kita sudah kembali beraktivitas, tetap jaga kondisi dan pilih yang dipercaya. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Dihanap? Anggrek. Opening atau Pak Haji? Opening. Pak Haji damang Pak Haji. Alhamdulillah. Ayo wana mak ban pendak wae anu kedah nagi Elmi meni sono Pak Haji 2 minggu nabi teu aya nyarira. Dua rebonya. Kemarin Wanda nggak ada juga alhamdulillah bareng Pak Haji terus di Soreang ya. Nguah. Alhamdulillah. Nguah. Ada apa festival Tunas bahasa Tunas ibu. Bahasa Ibu. Jadian itu kegiatan anu laras-laras ngajamakeun jelema gitu. Tak leres. Bagi asa lumayan lah gitu kan, barudak siswa patanang dibubujukeun. Alhamdulillah. Guru pangaping, juri gitu kan. Leres. Tempatnya di Hotel Bentang. Waduh mantap Pak Haji. Terus Hotel Sultan Raja sareng Grand Saksa sareng Saudara Bentang tadi. Nah, berbintang maksudnya. di booking sedayana hotel kayak gitu. 2 hotel. Oh, Palingan Pak Haji anu gentos HP anu teh nu nggali sepeda Pak Haji anu teh. Mohon dah ageng. Kamari Wanda nampi honor teh juri ngajurian. Tuh, sok sebatkeun Pak Haji. 14 juta dan 800. Enan atuh palingan. Aya MC ge terjadi Pak Haji abdi. Gara-gara wana palingan atuh. Kaget sedayana juri teh. Kagetnya alhamdulillah. Kan biasa nama ya paling agengnya 2 juta gitu ya. Leres, Juri leres. teh kamari kaget. Waduh. Mau yang pingsan gitu. Abdi pada rencana abdi, handphone gentos sepeda anyar Pak Haji. Mohon. Sepatu nggali wae nyen ranya. Apa inisialnya tina R sareng M. Sama saha? Wadadi Wardana. Atuh we eta mah Pak Haji. Oh, nya alhamdulillah. Eta pan juri borangan teh kan tiluan ya, Pak Haji Wana sareng Rudi. Rudi Pak jadi jadi balabah. Parkir 5.000 teh yang sunah. Biasa cenak. Cetek atau dia cetek gitu lah, gue cetek. Kata Rudi teh bodornya. Sok kadagukeun Pak Haji. Osok. Guru bahasa Sunda di SMA BPK Penabur. Iya. Mohon. Sanaos rencangan guruna, kepala sekolahna, yayasan, ketua udah terserah lah. Sempat dia tadi kan dagang roti makanya dagang roti sudah Harus mampu ke. jadi guru gara-gara dagang roti. Oh, terus abdi Harus mampu paham, ke. eta paham. Acan aya rencangan nu muka haji teh acan. Tajan ya. Oh, Dari penabur. Itu keren dah. leres eta mah leres. Mohon Itu sama dagang roti mah di Payun. kantosnya Pak Haji. Mohon masih dari Rudi mah. Sebagai guru gitu nya. Milarina di sekolah-sekolah favorit, tapi honorna ageng gitu kan. Jantan icaran roti, ente kawitna mah Bicara naon? aya budak baong gitu kan. Wah, mijal budak teh gitu kan. Disek-sekan kudu cik ai mana sih sekolah teh bale gitu baong gitu. Juga sekolah di nu aki maneh wae gitu kan. Aya anjingna dipanggil ke yayasan. Baru di sana kapunin tong gerak-gerak teuing. Bener laki. Bener. Nah, dagang roti dibakar caket ieu gerbang sekolah, gerbang roti. Nyambil gitu Pak Haji nya. Mau nyambil gitu dah. Aiku sami ku ketua yayasan di pas di pepelingan. Ngisinkeun cenah Parudi lah. Mau cara roti sagalat. Ulah ngandrahkeun derajat guru. Pak Canda Abdi masana sakaranakeun derajat guru, abdi mah ningkatkeun derajat tukang roti. Dipecat. Dibalikeun, dipecat. Nya Pak Haji, eta mah sami jeung kasusna ayeuna kan anu tadi ku wadah terus disebatkeun. Malaysia, Mohon. Bung Korte nyebat ke orang ke Indonesia teh kan negara penghasil guru.
Mohon. impor guru. Nah, ayeuna mah penghasil TKW. Lain urang nu lepat. Selera Malaysia na anu turun. Beres. Guru Pak Haji di SMA ya nu ditamut ke Malaysia. Beres. Dosen Pak Haji pas Sunaria Sasmita ditamut ke Malaysia, ke Oh, Pungkur lah zaman Pungkur. dianya. Namun da Malaysia tiasa enggak majeng dina naon dina artikan gitunya geura itu mah pan teu aya pengajaran PPKN teu aya. Bahasa Indonesia teu aya. Teras teu aya Bahasa Indonesia PPKN tadi. mohon Bahasa teras Sunda tanya bahasa Sunda. teu aya bahasa Sunda mah. Sejarah ya teu aya. Pak Haji kan di Malaysia tuh puguh we eta mah. Saya bisa gitu lah ya. Tah Pak Haji tadi itu aya Kita undang dulu, oh nih, nya. kita undang listeners, mangga silahkan buat yang mau tanya, pertanyaan soal seputar dan bahasa Sunda, boleh di 0811 221051. Tapi kan aya pertarosan tadi gitu ya, misalnya Wana Mohon tentang kata-kata wanoh Pak Haji. Wanoh teh kalau salampang wanoh, Nah, terus wanoh sendiri itu artinya teh kenal. wawuh kenal. oh. Mohon mali dina paribasa kan aya mun teu wanoh moal bogoh. Tah gitu. Nah aja ngecap wanoh teh kumargi sawados merokati sareng bogoh. Oh. Karena mun moal kenal mun teu wanoh pan kirang kitu Kirang, ya. mun teu wanoh moal bogoh. Tah Itu gitu. kenal heula aja namanya. Mohon wanoh. Nya amun Jawa mah kan Witing Trisno Jalaran Suko Kulino teh eta wan. Mohon. Gitu kudu Sapa kenal. kuliner. Hah? Kulino. 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 Buat pinter. Da seueur paribasa Sunda anu sagemlengna. Heeh. Orang adopsi tina paribasa Jawa sapertos iwak nang tang sujen kan. Oh, Eta tina bahasa Jawa eta gitu. iwak nang tang. Iwak teh Lauk, aja, lauk. Tantang sujian teh apa? Tusuk sate Oh, jadi dibakar. sana janten nang tang picilakaeun Oh. nah gitu kan nang tang picilakaeun. Iwak nang tang sujen gitu kan. Sanaos enak ya lauk anu nuju teu damang gitu. Awatos, No. lauk kembung, Nah, kemana? karaos mahna sebetulnya. Oh, kamu. Sareng hiji deui tah di Cicendo Nah, Berempanon. oh, berempanon, kakak merah. Berempanon. Berempanon. Buka terahum, bukan Lain Pak Hajinya, upami bahasa gitu teh salaras nama aya kene kolerasinya antara misalkan Jakarta, Sunda, Jawa pasti ada margi dah sasungapan kan. Ada bahasa yang sama yang Oh, model pare kayak pernah ya pare, pari, padi, pare, sami gitu kan. Model bahasa Sunda sama bahasa Padang kan hampir sami. Aya gitu. Barat. Ayo. Ah, iya, No. di orang soang, soang, di Padang kan angso. Di mistik kata mah Pak Haji. Soal angso. Yang Malaysia ke sami kan Malaysia teh sami akhirnya teh juga orang kemana? Mohon. Naon orang? Beteung. Ya naon. Terus tadi Beteung. beheng. Beheung. Malaysia ge kan. Bener. Kantos waktu Tuan Guru Ustadz Abdul Somad mesian tausiah di Bumi Pager Ageng Ageng, lah gitunya. Kan harus kan ke Pak Haji teh. Pak Haji saya tinggal di sini enggak. Di situ di Bandung. Terus apa kerjanya? Saya buka percetakan lah kecil-kecilan bikin buku, bikin apa. Terus apa yang dibikin? Ya semua yang dicetak. Yasin, termasuk ini. Buku teka-teki. Sampai mana itu? Ya di mana-mana disebarkan, kecuali di Padang. Kenapa sih? Karena saya nggak akan laku. Buku teka-teki buatan Bandung disebarkan di Padang nggak akan laku. Kenapa aja Ustaz Abu Somad teh? Karena sanes iya, sanes di atas ya. Sanes di atas ya. Mana lah. Terjadi kenapa nggak akan laku di Padang? Karena kurang satu kolom. Maksudnya gimana? Kalau di Bandung kan kucing, di Padang kan kuciang. Oh, benar. Di Bandung kambing, di Padang kan kambiang. Wah, kurang itu hiji. gue mujeng. Oh, no. Alhamdulillah dengan
Kedal ucap anjeunna nanti tahun depan kita akan tausiah lagi ke Bumi Ageng. Wah mantap atunya pas aya janji anu katedeun didinya mudah-mudahan we kayak Ustadz Abdul Somad teh tiasa sumping deui nya Pak Haji. Sang iya pan urang Padang mah Mi. Jadi naon urang Padang mah urang seberapa kali katos ngabahasnya lamun skala nasional. Terus Lamun urang ningali jago dagang teh urang Padang. sepakat. Tapi pemi regional Jawa Barat jago berantik teh urang Tasik. Laras. Urang Padang pan dipersiapkeun nami-nami rumah makan gitu kan. Seru bundokan luang itu kan kanggo ngales. Doa mandeh nya Pak Haji. Doa mande gitu. Ah iya. Malah dicubo. Oh gitu. Ya pun urang lebet ka rumah makan bundokan luang gitu kan. Asin teuing, renang teh urang komplain ka si udana teh. Udah ini renang kenapa terlalu manis? Itu kan sarero bundo. Bukan sarero sayo. Ai di urang kan rumah makan rumah nenek. Ima aki atuh. Banyak kudu mayar atuh. Kayak mah neneknya. Ada mau travel baraya. Banyak ke baraya kudu mayar. Jeung baraya hitungan Pak Haji. Hitungan, gitu. Oh bener. Bisnis mah tetep lumayan sebenarnya. Siga eta tawan anu urang bingung mawan. Aya rumah makan Padang namanya Simpang Tigo. Tapi nanya di Parapatan. Ya. Rumah makan non-stop sampai jam 10 air gitu. Eta pengkolan Pak Haji anu Rajaan Pak Haji. Mohon. Di lempengan eta di Parongpong di lempeng. Lempeng we pengkolan. Lain. Bukan hijinan nu mimpinan di pengkolan. Ya, Ada saya kekesapan untuk saluyu sareng lokasi mohon. Gitu tah. Paso Pak Kumis pas ngali godengan kegumisan. Ada eta mah pan aya hukum. Aya hukumna, hukumna. Jadi teu salawasna tukang obat kumis kedah kumisan. Tah. Karena tukang telur pun tidak bertelur. Bener. Eta mah. Kabayang. Lamun tukang dog di imahna endogan Pak Haji. Pak Haji itu orang langsung wae aoskeun WA Masuk ya dari siapa nih? dari Tilu. Di Nya Tilu padan. Sampurasun Pak Haji. Bade tumaros. Naon hartosna nami-nami tempat di Majalaya. Aya Cikaro, Cigereleng, Saparako, Kondang, sareng Talun. Apal Pak Haji kadinya? Oh, Cikaro pan karo teh. Oh, orang karo gelo atuh milu kemana mah gitu. Aya hartos karo teh. Karo teh. Atau kabawakeun gitu. Naon atunya di bahasa Indonesia mah karo teh. Terbawakan. Hanya maksudnya aja hanya udah harta karo uyah. Oh benar. cuma gitu maksudnya. Uyah diperlukan pais bibit. Sambil kan bahasa Jawa kayak kembang karo bedil. Kembang dan bedil. Mohon. Penghubung Iya hanya. Jadi kalau Cikaro jadi hanya. Tiasa karo karo mah hanya mung Tamu. saukur. Tah. Ai karo mah kegiatan pimu badireun gitu kan. Oh, Percuma lah gitu. Buang waktu gitu. Karo. Jika ngitung beas, gitu kan. ngitung beas sekilo gitu. Eta mah justru nama kasabaran. Ini ya, Melatih kesabaran. Mohon janten urang kanggo ngalatihan kasabaran teh ngitung-ngitung beas. Atau tapi ngechat gedung sate ku kuas alit. Tiasa 4 tahun setengah ya tadi. Terus Cigereleng mah ada. Kalau sekelap di Jepang aya nu nalungtiknya. Anjeunna ngalebetkeun beas nu sami kana hiji keler pinuh dua nana. Anu hiji keler mah dicarekan terus carekan we ku kalimah-kalimah ambek. Nu hiji deui ku pangdunga. Didoakeun positif mohon. Tah eta akhirnya mah dua beas teh diliwat ke mana? Segante aya efekna. Tuh diliwat. Segante aya efekna Pak Haji. Ya gitu. Cigereleng dan Nami oke ya. Kalau Nami mah kadang juga tidak ada. Serius, percaya di orang teh. Oh Ci, kenapa banyak nama di daerah Bandung ada Ci-nya? Karena ada sumber mata air gitu Pak Haji. Mohon, Cai, Cigonewa, Cipaganti. Gereleng kapan? Ngomongkeun nuragrag. Gereleng ngagorolong kan. Di gereleng-gerelengkeun tapi ieu di gesang gitu tah. Ya gitu tah Pak Haji. Jangel opak pan di gereleng-gereleng supaya buleud lah gitu kan.
Saparako Pak Haji. Parako mah wadah subuh, suluh, luhur. Tuh. Oh, nu Parako, parasine gitu kan. Kondang mah terkenal Clear. bener. Hah? Kalau model Clear. domba konang gitu. Oh. Iya naon mae konang warnana warna konang aya nu hideu aya nu bulu iris aya nu konang. Oh, clear eta teh. Kalau nami tempat. Mohon di Majalaya naon Mau apa? nami tempat. Tanya talun-talun. Alun-alun. Alun-alun. Talun-talun mawar eta lamun misalkan orang geber di gang bahaya. Jadi kudu Talun. talun. Ayo talun sandi udah bangsat. Tolong. Tulung tuh. Tulung jauh Pak Haji, jauh. Apa aja Pak? Ya, mau WhatsApp silakan kita tungguin sekali pertanyaannya. Nanti kita akan mulai baca pertanyaan dari Anda ya. Aduh, mohon sorangan. Coba di sisi atau depan atau di tengah. Macam Landing lagu biar meriah. Iya. maksakeun sih. Biasa nama da mun numutkeun normatifna gitu kan. Awas. Jadi saat-saatan kulo teh bubuah heula. Iman nami Pak Haji. Elo. Oh elo. Sanes lo gua sanes. Sana semuanya ya. Kita kaset gitu ya. Iya. Kamu telepon gua. Yang cantik-cantik ya. Yang cantik-cantik biar makin keren. Pasti ini belanja outfitnya di My Outfit. Tah tinggal mentas di Pak Haji mah. Ini fast fashion yang menyediakan beragam model outfit yang update dan berkualitas. Jangan lewatin nih My Outfit clearance sale akhir tahun dengan produk diskon sampai dengan 50% dan produk dengan harga hanya 39.000. Ini khusus untuk 30 orang pembeli pertama setiap harinya. Dah gitu. Program ini berlaku mulai tanggal 3 Desember ya 2021 sampai persediaan habis. Ya, jadi dulu langsung cek di Shopee My Outfit Official atau di websitenya myoutfit.co.id. Info lengkap follow Instagram @myoutfit dan juga TikTok My Outfit Official, dan katalog produk lengkapnya ada di @shop.myoutfit. Kunjungi juga offline store-nya di Jalan Geger Kalong Hilir, Tuh. 9 Bandung. Tuh tinggal My mentas Pak. Outfit, best choice for your outfit. Bu Ageng cana kadinya Pak Haji. Mohon. Balanja tah. Sanes Geger Kalong Hilir cakep banget. Cakep tuh. Payun, Payun. bahagia. Heeh, ada dete. Caket tukang sate ya. Bisa sami sanes ngarelewe. Mohon. Anu balanya kalian teh pan langganan. Ujung ngadanggukeun ya. Oh, dujung dong. Grup Teh Mercy Marsita ya. Oh, teh merci. Teh WA, Teh Mercy Marsita, Teh Harita Gama, ya. Ah. Ini grup ya, grup. Ibu-ibu. Murang kalina serang abis sekolah atau waktu di Pasundan. Mohon. Murang kalina si Beni mun teu salah. Mohon. Oh. Akhirnya bendikan yang namanya. Nya tuh Pak Haji Pak Haji. Terus ngawe kaji jeung aya dongeng nu patali jeung konang seueur. Oh. Pan konang teh mun warna lah clear, mun dina hayam mah coklat semu-semu konang teh gitu kan. Konang teh. Saya ya hayam beukian pisan. Oh, sia. Ayam jago. Ayam jago. Oh, Ngaranna teh eta. warna lain Pak Haji, hayam teh. Ini Jadi ayam bikang dipacang. Oh, tekao. Ayam meri, ayam soang, segala mohon entog. lintas genre. Mohon Pan beukian teh. bukian teh eta mah terus gitu kan. Hiji mangsa ketemu juga paeh gitu. Si ayam itu. Si ayam jagona teh, si ayam konang. Hah? Tajor babaturanana tah kitu cenah ieu. Tah akibatna cenah maneh teh ngalajur nafsu mah. Entog dipacak, dipacak. Tah buktina paeh. Kalau kemarin teh kan balasin. Itu hulang bikang keur iber ka dieu keun. Oh. Hayang kaheula. Hayang kaheulang. Diri Pak. Iya. Jadi mah teh keur mengendap-endap hayang kaheulang. Gitu. Gitu. Iya benar. Aya WA deh Pak Haji. Ieu Mohon. rada-rada rusuh ya WA na ya. Pak Haji Taufik kumaha damang. Alhamdulillah mata kesiaran ge nya. Atau sono yang ngadanguna. Abdi kantos naros upami kabayan teh aya. Susulan heula ya Pak Haji ya. Tesopan. Pakabayan. Pakabayan. Bagi sepuh itu. Tah pami nami nyanyi iteung ge aya oge henteu. Atanapi nami dina peran hungkul atau nuhun Pak Haji. Atau dina peran.
kabayan. Ai kabayan mah ada jabatan. Oh, jabatan Pak. Asli Aya, mohon kabayan di kelurahan Kapungkur mah. Bagian naon Pak Ji? Kabayan mah Warakeun gitu. tugasna teh naonnya sabangsa Kominfo. sanes kemarin lengser. Lengser tama. Kabayan mah eta geus sok diatur eta ku lurah gitu kan. Oh. Kabayan. Runner Pak Ji. Nah, seperti gitu kan. Panena nutus teh kabayan teh aya terus Lengser. ulu-ulu Ulu-ulu. mandor teh aya di kelurahan. Ulu Pak Ji. Ulu-ulu teh anu Patarsang Cai. Oh, Jabatan perairan gitu. mohon. Mandor ge sami. Janjana mah kuon kaur gitu Oh, kan. KU. Terus teh aya ngabehi teh aya aya mah. Abehi. Ngabehi anu patari sareng agama eta mah. Loba ka dieunakeun mah. Ngabehinya. Tapi loba eta kantos eta kantos Aya naon, Pak Ji? kalepatan eta mah di lemur gitu Sami kan. kan Pak Ji. Mohon kan di lemur teh tos rengsek diadegeun MCK Laras. OMC. bantuan ti pemerintah gitu Laras. kan. Tadi di peresmianana palobe nu MC-na teh. Oh, karena biasa. Mau jadi kumargi ayeuna urusan agama wae gitu Laras, kan jadi hilap. Alhamdulillah para wargi ayeuna diurang 400 rengse diadegeun NTCR. Naon eta Car? Nikah talak cerai rujuk sama MCK gitu. Oh, orang MCK. Oh, yakin bisa na tuh. NTCR. Boleh singkat. MCK. Mereka kan pikiran gitu kan. Kaki ya. Aya teh talun teh di mana? Aya talun teh. Di Majalaya cenah. Mohon di Jawa di Bogor Oh, teh. daerah Talun teh. Mau di Pagerageun ya aya talun teh. Kalau Kebon anu seueur bubuahan teh. Tanah tapi kebon gitu kan. Oh, Talun sebatana teh nya. Mohon tapi daerah mah yakin bubuahannya tuh di tuaran. Sepatos parakan saat banjir pan ayeuna mah. Oh nya. Puncak. Daya muncangna Kabogor juga aya parakan eta kal muncang aya Parakanna hartosna parakan mah daerah kan wongkon. Oh. Parakan, Totowang, Tetelar, Jontor, Bojong, daerah lapang. Punclut, mohon. Parakan masih sisa sawah gitu. Puncak teh ada hartosna Puncak. Puncak, Puncak. Oh, Puncak. Punclut pan ngawitan teh suku gunung. Dah. Puncak luhurna geger eta geger sanapun punclut. Oh. Geger kalong, geger hilir. Aya lalawak apa aja lalawak kan? Totowang, Totowang. Totowang antawi sawah sareng sawah. Daya lemburan Totowang mah. Sami sareng Tetelar. Aya mah tos ku perumahan. Sadayana saep. Tos ku naon namanya teh? Nami ku bahasa Inggris teh. Oh, Hill. Hill, Regency. Tapi dah, makanya boleh aya ayeuna Inhok Tank Inlah gitu kan. Pan Inhok Tank teh rajana Speed Tank. Sapi tank gitu teh. Teng Agung gitu ya. Oh, makanya aya Speed Tank Inlah gitu. Nya saya we Pak Ji atuh. Di mana Bu? Di Kemar hiji. Oh, kok Kemar? Tapi hiji. Tapi hiji. Gancet bawa Pak Ji. Gancet Pak Ji. Oh, bisa jantan ya. Heeh. Aya kapan di Udinus waktu boborangan aya mahasiswi Rena Reni Kemar. Nah, eta laras. Rena Reni Kemar di Kabali ge aya. Naon? Baran Kiba, Ninggali, Gaduh Tilu. Indri sareng Suprapto. Jauh Pak Ji. Jauh ya. Kami mah kantos kandungan ucing, kemar, si keplek jeung si koplok. Kucing udah pasti kembar atau sekali borojo sebenarnya hiji kucing udah beda-beda. Oh, matak disebutnya tahun ucingin. Oh, karena sekali anak Lamun ibu-ibu anu sering ngalahirkeun. ucingin. Karena filosofi Aya pan ibu-ibu anu tos belasan tahun teh gaduh putra wae. Ya konsultasi ke dokter kandungan teh. Cenah ibu mah atuh tingali ucing kumaha sapertemuanna. Turutan. karena memang banyak anak. Mohon gitu sok cenah. Tinggal gaya ucing kumaha gitu. Eta sabulan muka. Wih, Dokter ampun lah abdi mah cenah. naon cenah? Moal tiasa nuturkeun gaya ucing mah. Abdi 3 kali ti bobot tina suhunan. Oh, ada ucing mah dina suhunan di mana we nya? Tina parah. Oh, bener bisaan. Kan we ada Wan. Ya Kiki nih sampurasun Wah Haji oke. Rampes. Simpun teh menakan botol ieu dina loak ari saritem teh dina sejarahna aya kitu jalmina atanapi rekaan hukum
Aya. Mungkin oke kan tukang beling ke molongan botol itu. Aya saritem teh Jami bajunya. ngambil jami non primadonana. Janten istri anu tiasa dianggo pemi urang mayar gitu kan da teh nu haratis. Tapi sempat kadang pada asal teh saritupna nami ini jalmi di dinya nu sok aja mau tamu-tamu di Belanda sebelum karena kenalan gelis terus dah baturan mana bawa dia kan dia mana nu Mohon gitu. Neng sari teh. Sari temblek sari. Aya. Sari temblek sari teh tataknya deh. Pandina sejarah Bandung Tempo dulu ke dibahas. Janten istri Bangor anu mangkal di dinya kumaha teh primadonana lah gitu kan. Jadi nami jalan begini. Tapi Bangor kena mayar. Udah tahun masa milik negara. Oh, ini benar. Kena diurus. Emangnya milik negara ya Pak Haji. Pak Haji. Ada teh apa? Ya ada teh anu eta tentara tuh nu hoyong ieu. Tentara ke tempatmu kitu atuh. Betul beres mana bayarnya? Oh, apa bayar? Saya TNI. Tapi mah di Uganda. Di Uganda. Di Uganda. Sana studio. Kalau di gitu, bayar Pak. Wah, apa bayar? Saya TNI. Gitu. Di Uganda. Di Uganda. Di Uganda. Nu ka tilu kalina kan bayar. Bayar, apa bayar saya TNI? TNI, emang ini milik negara. Bayar akhirnya. Bayar. Di Uganda teh Pak Haji. Di Uganda, di orang udah ayah. Kaya di orang aja. Pada lagi. Ayah. Aya Ersad ya Pak Haji. Pak Haji sebuka pungkur sok aya nu nyarios kieu. Keduk cikur kedah mie tutur, nyokel jahe kedah mie carek. Dupi hartos teh naon teh Pak? Kan tos dibahas ya Pak Haji. Pada tanya mie tutur, mie carek, itu dina ngomong, dina nyarita, itu kan jadi ngeduk cikur kedah mie tutur, nyokel jahe kedah mie carek. Itu gaya bahasa anu dudukeun lamun urang bade nyarios, ya kedah tarapti, kedah leres. Nete taraje nincak hamalan. Itu bisa. Kemana? Kumaha dihanapna, lamun dihanapna tangka kandang domba bisa jadi. Netetar aja nincak teh domba. Ayo nuker sare bisa jadi netetar aja nincak nuker sare sama tentatif dia. Mas situasi kan. Oh, jadi Bahasa teh pernah dibacakan ku abdi Pak Haji. leres. Jujur, tidak mengambil hak orang lain, tidak korupsi, tidak merugikan orang lain. Oh, kelah leres gitu. Nah, Tapi eta. Pak Haji kita pamigaya bahasa kita ada langki dianggo di percakapan sehari-hari Pak Haji. Dianggo dina papasarahan ieu panganten. Oh, paling di momen-momen khusus gitu Pak Haji. Mohon. Karena bahasa yang seolah-olah muisi gitu ya bahasa Nyasra. Tamaling kege Pak Haji bade ngusulkeun ka Badan Bahasa sareng Balai Bahasa teh nya. Kan di urang teh sastra pupuh. Sastra pupuh teh sastra anu sumebar dianggo ku pupuh. Pupuh pan di urang nu hirup teh aya 5. Aya Cianjuran, Cigawiran, Pager Ageungan, Cirebonan, sareng Dermayonan. Kemarin kan wan aya 2 wengi anu mubah teh nya. Pan wengi katilu mah dianggo penutupan. Tah dina wengi K2, kahiji sampai K2 sadaya pamilon Festival Tunas Bahasa Ibu teh singka nonton pagelaran sastra pupuh dina langgam 5 tembang tadi. Ade sigana Anu nemangna barudak sakola. Oh, mantap. Tunas muda jadan pupuh teh leres-leres dianggo di masyarakat. Leres. Gitulah kayak orang usulkeun. Ari sastra teh Pak Haji rebetna naon we Pak Haji sastra teh? Sastra mah aya puisi sareng prosa, aya 2 kan. Hiji, Pak Haji teh tilu. Wayang, sastra jingga. Biasa. Sastra jingga mana? Ya Pak Haji. Jadi kitu tah hartos nanya. Lanjut deh Pak Haji nya. Aya Rian di kebun kangkung Tandra. Tadi tos kawalar teh Rian di kebun kangkung. Bade tuh maros dupi urang Sunda kunaon sok alim disebat urang Jawa padahal kan sami sapulau Pak Haji. Hobi. Urang Sunda alim disebat orang Jawa padahal kan sami sapulau. Sobi aya. Mun eta teh ya gara-gara naon anu tereres teh lah perang bubat gitu kan urang alim dijawakeun. Terus. Tapi da urang Jawa mah urang teu ngewa. Gitu. Di Solo kan aya jalan Pajajaran, jalan Siliwangi di urang we nu teh. Yang penting mah teu yakin da aya perang bubat teh. Tapi jalan Majapahit aya teh di Parmino. Tama komplek. Aya komplek enak kan aya di Damal kamari Kang akhirnya. Akhir aya teh. Anu dipayudun Gasibu teh nya. Mohon kanggo naon namina teh
rekonsiliasi. Eta bahasa Sanaos sesama teu aya perang bubat eta mah Belanda. Kanggo ngadu-ngadu. DPD et Impera teh Pak Haji nya politik adu domba Mohon gitu. Belanda teh ke urang teh gitu. Anu teh karena peribahasa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Apa sih? Mana orang kada Rencana inkorporasi. mau tah gitu. Eta mah DPD et Impera itu Pak Haji. Eta teh naon teh Naon Pak Haji? Kenapa sih? sana eta yana teh naon? Eta teh anu ka luhur. Cobi naon? Mana orang eta mah kapungkur Pak Haji, mah kapungkur. Hari tahun mingguan. Oh irah kapungkur tapi 25 bulan Oh, 11. itu Pak Haji kantos ngadamalnya. Selatan nu aungkul. Oh iya. Perkawisiana gitu Siap, kan. siap. Jadi judul-judulna teh akal-akalan Kang Yana gagal gitu kan. Eta. Kantos di dongengkeun mung teu karekam supaya Tuh, akhirnya direkam deui cenah. janten gara-gara hayangan yang kagarwa anyarna kagarwa lawas Kang Yana balaka nanangan bahla majar aya jalma barangasan maksad nandasa garwana jangar sabab Kang Yana sapat araratan ngan aya kandaranana na jalan cadas mah kawasa Cadas Pangeran. garwana gancang wakca ke aparat keamanan alatan lampau warta majar Kang Yana bakal nandangan parandasa sarta paragat nyawana satampana warta garawa lawas Kang Yana gagancangan aparat keamanan tatan-tatan sarta sayaga tangtara serta Basarnas daratang kacadas maha kawasa ngan hanya Kang Yana taya raratanana sawangan abah mah aya naga raksasa bodagna satangka kalapa ngahakan jangyana sadayana wayahna pasrah sarta sadrah kana kadar apan kaayaan jangyana ayana padahara naga abah jaga cadas mah kawasa wakca sabada salasa aya warta majar Kang Yana aya pandanganana kasabak nyampai na tak-tak garwa anyarna malah tetanggana wakca majar Kang Yana lalangkarakan amparan samak sarta panangana nyasar kana kawasan hanap garwa anyarna apa Kang Yana aya balaya sarta tetanggana nganahanaha gara-gara hayangan yang kagarwa anyarna kalawan manjang wakca kagarwa lawasna majar aya jalma gangas maksudna nasa nyatana gagal kalah sanagara arapa dasar Kang Yana akal-akalana gagal. Eta isi Sanaya eta teh Pak Haji. Mantap. Biasa bahasa Padang, bahasa Bugis mah gitu kan. Nah, Pak Haji hebat teh. Ini mau ke mana-mana Pak Haji? Iya gua audio banget. Iklan heula. Iris. Sebuah lagu dari Tulus judulnya Sewindu Listeners. Yang disebut Tulus mana? Tetulus mana mah Wanda? Terjadi mana mah. Tapi gini listeners, sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi sama Pak Haji Taufik Fatur Rahman, Elmi mau ngasih info buat listeners semua yang suka sebel gitu kalau rambutnya bau asap kendaraan, asap makanan atau bau lembab. Jangan khawatir, sekarang itu ada Malia. Malia itu adalah parfum rambut buatan lokal dengan varian wangi yang bisa disesuaikan dengan karakter atau kegiatan sehari-hari. Malia ini diformulasikan khusus untuk rambut dengan wangi yang tahan lama dan mudah dibawa kemana saja. Dengan memakai Malia, rambut jadi wangi secara instan tanpa takut lepek ataupun kusut. Nah, cara pakainya juga gampang. Setelah keramas, saat rambut setengah basah, semprotkan ke rambut lalu keringkan. Hindari area kulit kepala. Malia ini bisa didapetin di marketplace atau langsung ke IG-nya @malia.id. Nih Pak Haji mah sanes ngalelewe nya. Kumaha gitu Pak Haji? Justru rambut teh jangan tiasa media kanggo langkung ngaharmoniskeun rumah tangga. Tinu rambut Pak Haji. Teu rambut.
Pada enak Bu Ageng nyungcungnya Oh. aya kahayang teu ngalaksanakeun teu daek nyarios teu daek bukan ka urang teu ngarespon Pak Haji mah diusapan rambutna Tah laras. terus ieu ceket cepilna tradisun bener-bener ngagorowok ngomong atuh Ngajar awak. kira ramu Luas ya itu lagi kalinya. oh nyarios deui akhirna kan Kumaha jelas deui kumaha. biasa deui Nah aneh Ibu Ageng mah tuh kapungurun nuju ngawitan nikah Laras. 2-3 tahun mah ngahudangkeun ngagugahkeun Mohon. Pak gugah cangok dieum ka urang teh Alah, eta. bae subuh Mohon. ayeuna pentara ku alarm disongongkeun celi urang teh Nyata mah Pak Haji nya Morning kiss. Mohon. gitu ya, Mohon. morning kiss. seiring dengan perkembangan zaman. Laras. Eta teh laras. kembang tiasa janten pangrapet keharmonisan gitu. Kumaha kembang Bang, teh? romantis. Misalnya orang pasean, mana ngabaredog ku cangkang rokok, baredog ge ku kembang, sareng pot, rakungan itu rumah tangga teh. Mari pamenu cinetan wae rumah tangga teh. Wah, mah rame Pak Haji nya. Oh, bagi pas, mau tuh dinamika, ieu mah pas ya gitu da. Pan dina piringnya tara pakai rok sareng sepatu. Jadi ibaratnya Pak Haji kalau amun rumah tangga teh jika orang naik kapal laut, Kumaha maksudna? ya orang mau jadi nahkoda, pemajikan anu jadi ieu kan nu bantuan Laras. nahkoda aya mitoha, Naon eta sebagai naon? badai. Siapa? Mitoha disebut ku badai. Belegug sih mah. Mana mah? Belegug siapa? Kudu nyaah situ ka mitoha teh. Kan amun Pak Haji masakeun pangantennya sok mapelingan gitu kan ujang nyai pernikahan teh lir ibarat munggaran resotna jangka Tah eta. laju perahu molah lautan Mantap. umul-umulna dinul Islam Aduh, saya pisan. banderana mun umul-umul pan Naon? pangkompasna Al-Qur'an sareng Al-Hadis Subhanallah. pangolahna keimanan kaikhlasan Saya pisan. ieu masa urang dungakeun ya palahu balabuh di darmaga sakinah mawadah warohmah gitu Mantap Pak. terkecerioskeun badai mah gitu kan sama penumpang gelap Udah bangga. oh Romli pasti. badai mah bajak laut Bajak laut. sebenarnya ya mertua teh bajak laut Ulah. Turu itu. Turu ya mah biasa. oh tapi kadang nama ini mertua teh petakwana Elmin warayakeun mertua Laras. kubujukeun Mohon. Salam Haji. Pak Haji na terus teu aya mertua kan kadang-kadang asa hayang boga mertua deui hayang ngabuktikeun ya urang teh nya Tah Jadi, eta. rasanya orang teh ka mana bisa? oh kemana urang leres Mang Kodir dangukeun tah Mang Kodir. Ini kita ke WhatsApp. Karena itu lagi didengerin juga Wan orang sama teman-teman dari aya Uko CS Wan. Uko mah Uko. Mang untuk aya baturan tukang naon ya temannya tukang Yakult tukang naon gitu. Aisyah saha. Ini bahasa gede. Uko CS di dalam mobil. Ayo dengar. Uko teh nu Mang Uko anu jadi. Wow. Anu eta teh nu. Lain sama mau Jago Uko. suara. Lain sama. Tukang Iya. Yakult aya tukang. aya seur naon dosen-dosen UPI-nya nu nyarios ka kalebet eta tah ketua anu tos kantunkeun ketua MUI ketua Masjid Agung Laras. jadi untuk kadang mungkin di radio gitu kan terus juga ke bumina cicingnya mobil dekat taman Alhamdulillah. bentar kena Ibu Sabrina Oh gitu. suka naon sana teh si bapak cicing hayu sana ngomong Ya tah anu WA tapi tenangin nami mah. anonim Pak Haji bah. oh hamba Allah oh Sudah sedako itu. Sumbangan. Pak Haji bahas soal ucing. Jadi kalau ucing teh anak kan bisa beda bapak. Soalnya ini ucing 3 lahir aya ucing beda hiji jika turunan bule. tah ulah suudon bisa wae eta ucing teh bule teh gara-gara nginum susu cai susu teh sawae Teh sajanten ya. Jadi bule lagi oh jadi bule gitu Amun anu biasa. jadi eta konang Jadi kodang, clear. konang tapi kade konang mah jadi plecing juga Lain- jago konang Lain playboy ya playing bajunya. kayak apa papayahan kan bos itu ya, mau ngaliwat Aduh, gitu hoyo. Taya Hilman,
Wilujeng enjing Pak Haji, Mang Elmi, Mang Wanda Urban, bade naros. Upami bahasa Sunda sarapan naon Pak Haji? Sarapan, memuluk. Mumuluk. Memuluk Pak Haji. Memuluk bahasa Sunda sarapan teh. Makan pagi gitu Pak Haji. Mohon memuluk sarapan. Jadi orang aya jargon gitu kan, sambut pagi dengan sarapan teu bisa. Tapi ku Bagiakeun isuk-isuk ku memuluk. Sapa untuk memuluk orang salah teh. bener Mumuluk kayaknya jarang tanya. Memuluk klub. Memuluk. Pas sekolah. Tapi kadang-kadang nya mun memuluk ku bubur dengan 10 kuatna teh. Bener. Oh, Kulengko jam 11 lah Jam 11. gitu. Tah mun ku sanggup jam 12. fondasi kokoh usang. Mohon ku Sangu sanggup. koneng Pak Hajinya. Abi masak resep bubur di sanguan teh Pak Haji. Memuluk. Tapi karyawan Pak Haji mah nya mau sebatkeun Asep Dodoy mah. Eta. Eta mah bade isuk-isuk, bade siang, bade wengi, anggur sarapan. Mumuluk kayaknya enggak. Itu sarapan di teh. Nah sarapan. Jam 8 wengi gitu. Bah, iya cenah abdi bade sarapan. Penting sarapan. Bebas ya lah, bahasa mah kumaha keikhlasan. Tah gitu. Aya umet di terakhir ya WA terakhir. Mohon. Pak Haji bade naros. Pas perkawis perang bubat teh. Lamun perang bubat bohong, nah atuh kolot urang baheula sok ngadoktrin bahwa suka eta mah sok bla 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 ABCD dan sebagainya. Syukur, Nah, mohon. kumaha atuh jadina nurut percaya ulah ka kolot baheula. Eta mah percantan mangga gitu kan, mun upami ditinggali patilasanana teu ngadukung gitu kan. Tidak ada bukti sejarah. Mohon kan di naskah kuno anu nyaloskeun perang bubat kan teu ieu mungkin Kidung Sundayana teu papanjangan lah gitu kan buktos-buktos teu aya jadi eta mah di ieu keun we di naon di rekayasa ku Belanda di Untuk adu domba. diadu-adu lah Jawa mah kieu Sunda mah kieu gitu kan ai orang kepangaruhan gitu kan sagala-gala nu goreng mah disadekeun ka Jawa borok pujanyahan borok Jawa ngajak nu teu bener ngajak Jawa terus naon Jawa koek tapi Jawa koek kan dina area tukun tuh aya Naon? Naon tadi? Jawa koek kan jadi orang Jawa sok dagang ka Bandungna tumpah kareta pas dugi ka dieu subuh poek Oh, poek ini. jadi abdi mah Jawa poek Jawa poek jadi Jawa koek gitu kan eta kanggo iya kanggo di kadina dongeng pan di naon dijauhkeun jungkrang pamisah teh gitu kan cuman aya pan sih orang Jawa nikah ka orang Sunda si Mas terasa aja nyepitan gitu kan ay soal dituang besangek naon pun jadi beuteng si Masnya teh pas kapengker nagok pas cilingan terus mengerokok kelombak menyan teh kan Udah kok buat kayaknya. kan aiku menyan mah juri kasa dionang belagedag depan ada pemain teh goblok sia mah cenah ai hajat teu ngonang mah dolong-ngonang gitu tah dongeng kitu teh aja di mah kanggo jungkrang pamisah nu wi simkuring pribadi lah teu percanten Tah eta. Daya gitu kan daya. Jadi, orang Jawa saya itu kepengaruhan. Sarana sama Belanda teh berhasil yang ngadoktrin Berhasil, kolot-kolot urang berhasil. baheula. Oh. Berhasil pisan gitu kan. Nah, abis enak kawin ke orang Jawa. Tah. Bener naon. Bener naon. Bener naon. Senajan aya badai. Bajak laut. Anu udah pada. Badai. Lama Swanda, udah lama nggak ketemu cucu. Ya bu, kesana bu. Tapi mereka badai loh. Pak Haji itu kerana urang tuh tuh kata bu 10 Pak Haji nya Terus, kumargi mohon. aya kasumbingan tamu sekedap deui. Mohon. Wayahna aya nu sajam heula Pak Haji. Mangga. Orang cinekeun we heula. Jadi cedek nama ku aya kegiatan kamari festival tunas bahasa ibu Laras. tahun kamari teh tahun paling kan sinambung Laras. kepala badan bahasa terus ngajamin kepala balai bahasa Jawa Barat terus jadi bakal aya di semester kahiji ge mah wan Masuk aja deh. jadi orang teh akhir Kosong, Juli Kosong aja. Juli mohon Aham Pak Haji atuh abi aham mah. orang mestakeun 17 Agustus teh gaduh honor Nah, eta. Alhamdulillah. sudah dibagiakeun Hmm. ya kuda langkung saya lah gitu Nah, kan mari tujuanna sangkan tunas-tunas muda teh hirup Tah eta sepakat Pak Haji. jantan bahasa Inggrisna tapis bahasa Bahasa Sunda. Indonesiana bisa Bisa bahasa Sunda. bahasa Sundana biasa Tah. kemah di 12 provinsi mi Mantap. tapi ayeuna mah mung tilu provinsi Laras. Jawa Barat, Jawa Tengah, sareng Makassar, Ah. Sulawesi Selatan kemah 12. Oh.
Tah khusus kanu borangan persiapkeun. Teu kemari mah aya nukur. Blank pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas saya ya. Urang Sunda ngagaduhan paribasa, leungit basana ilang bangsana. Abdi urang Garut, pun lanceuk urang Jawa. Abdi teh janda Jawa Sunda. Ngurang. Ngurang ayeuna. Aduh, punten ngebleng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta nu paling lucu mah. Oh, eta juara Pak Haji. Oh, coba gerna kan. Wah, gitu. Atas ya gitu. Di atas satu dulu Pak Haji nya, mudah-mudahan kapayudananya sukses. Alhamdulillah, amin. Terus kali, Pak Umum 3 kali. Amin. Siap. Tapi di sana jangan malah nanti masih ada kedatangan. Kedatangan tamu ya nanti yang buat event sesepedahan heritage. Ya, Pak itu tunggu saja. Thank you.